tutorial cilok teh ulah gancang-gancang teuing cenah abi hayang nurutan hese heueuh atuh besti ayeuna marek dilauna. Asupkeun heula tadi tarigu saparapat kana katel, asupkeun deui bawang putih bubuk, bumbu sedap sabungkus, uyah sasendok teh. Terus kitu caian 3 gelasnya besti, gelas nu biasa paranti kopi geuningan tuh 3 gelas. Ieu teh posisi kompor teh can dihurungkeun besti, galokeun heula sing rata. Pokona mah kudu kacampur we heula sing rata. Lamun geus rata karek ayeuna hurungkeun komporna. Tong gede-gede teuing seuneuna sedeng we. Omat kudu bari dikucak-kacek ngarah teu tutul. Tuluy we kucak-kacek sing nepikeun ka ngagumpel asak besti. Tah nu narempelna sosodok teh eta berarti geus asak besti. Geus we pindahkeun kana baskom geus kitu mah. Asupkeun aci saparapat adonan sing nepikeun ka kalis besti. Omat ulah dicaian deui nya pokona mah ieu mah adon we nepi ka kalis. Pokona mah perbandinganna teh hiji banding hiji, aci saparapat tarigu saparapat. Lamun aci satengah tarigu ge satengah, lamun sakilo deui. Ayeuna mah abi isiana rek ayam cincang besti. Caritana mah geus anggeus we tuh tingali. Geus kitu siapkeun cai ngagolak teu ka video tadi teh pokona mah ieu teh caina kudu ngagolak terus kulubkeun. Lamun geus ngararambang kaluhur eta berarti geus asak besti, jahitan we. Pindahkeun kana wadah heg tuuskeun. Urang tingali geranya eusina besti tingali menikot hipu teh tapi kenyal ieu teh besti. Tadina mah rek mandi tapi hayang ngasaan heula cilok meungpeunghaneun. Pokona mah cilok tekstur kieu mah ngeunahna teh jeung bumbu kacang tapi bumbu kacangna eueuh ieu teh ayana chili oil besti. Sok loba nu nanyakeun ari aci teh naon cenah besti? Aci teh aci sampe maksudna teh tepung tapioka. Sok geura praktekeun besti anti gagal cilok kieu mah moal kaleulesan moal kaheurasan.